Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakeun nami Abi Hera Desianti ti kelas 10 IPS 2. Abi di dieu bade ngadongeng anu judulna Kuda Hade Budi. Aya maung keur manggeus kolot ka Tambah Gering, ngalungsar handapeun tangkal kai bari gegarungan. Saton nu kungsi ku manehna dinya nyeri, ngarumpul ngariung hareup maung anu keur gegarungan tea. Ceuk munding, ah make gegarungan sagala, rek nyambat ka saha, moal anu nyaaheun ka maneh mah. Munding ngomong kitu bari ngagadil maung nu keur gegarungan. Nempo kalakuan munding kitu, kabeh sato anu aya di dinya seuri akeuy-akeuyan. Kabeh sato nu aya di dinya ngaheureukeun munding nu keur sakarat. Sajeba sakadang kuda, nempo sato nu sejen galung bira manehna mah kalah gogodeg. Ceuk domba, kunaon sakadang kuda kalah gogodeg kitu, lain teh jeh tah si belang teh ku sampean. Lain baheula si belau ditekuk tembal kuda. Lain teu ngewa kana kalakuan munding teh ngan waktu ieu kayaana keur gering parna manehna teh keur sakarat. Sakedeung deui oge paeh kuduna mah nu keur sakarat teh tong diheureukeun kitu. Meureun ceuk batur teh rajin aya kawani ka nu keur sakarat. Sanggeus ngadenge kuda kitu, sakabeh sato nu aya di dinya jarempe sarta pating laleos kaleuweung deui. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.